Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kumaha Jang? Jadi kieu Pak, abdi teh can ngartos ngeunaan biantara. Biantara teh naon sih Pak? Oh, hari biantara. Hari biantara mah sawaresna nyarita di hareupeun balarea, nyarita di hareupeun seseueuran jalmi, seueur jalmi gitu. Misalnya dina hajatan ya. Terus urang teh aya di payun nyarita. Nah, itu bisa disebut biantara. Misalnya Pak Kades di payun, Pak Kepala Desa nyarita di hareupeun balarea. Kita biantara. Dari biantara mah sifatnya teh monolog. Monolog teh nyarita saarah. Saarah teh kitu tah, saarah set, saarah lain dua arah, lamun dua arah kitu. Tah dua arah nu ieu nyarita, nu ieu nyarita. Jadi we pacarita-carita. Eta dua arah, ari monolog mah teu. Jadi saarah nyaritana teh. Nah, eta disebut monolog. Anu jalmi nu biantara disebutna orator. Ari orator mah jika contohna presiden Republik Indonesia nu kahiji eta Soekarno. Eta saya pisan biantarana ngagunakeun retorika, teknik berbicara, retorika teknik nyarita. Lamun di luar negeri mah aya pemimpin partai Nazi eta Adolf Hitler. Eta saya pisan dina biantarana. Fungsina keur naon? Keur mangaruhan batur. Nah, Presiden Soekarno bisa jadi jalma anu saya pisan anu jadi presiden da sabab biantarana sae. Adolf Hitler oge sami bisa jadi menguasai Jerman biantarana sae. Jadi biantara teh acida pisan pentingna. Jadi urang kudu biasa biantara. Proses biantarana kumaha? Pak, kumaha ari biantara teh ieuna cenah strukturna. Nah, lamun struktur biantara aya bubuka, aya salam pamuka, aya bubukana, aya eusi, aya panutup, aya salam panutup. Hari salam pamuka mah kami umat Islam mah bisa pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau misalnya non muslim bisa selamat siang misalnya teh. Eta biasa. Penting mah urang ngucapkeun salam. Terus nanti aya deui bubuka. Dina bubuka eusina aya puji syukur. Nah, didinya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos misalnya teh maparing urang kanikmatan dugikeun ka urang biasa kempel di tempat kalawan sehat walafiat. Nah, misalnya eta bubuka. Tabandi sholawat cinareng salam. Sholawat salam aya kumaha contohna sholawat cinareng salam urang limpah curahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, aya eta ge naon deui anu dipi hormat. Nah, anu dipi hormat misalnya didinya urang aya acara di desa, aya kepala desa misalnya atau waku, aya deui misalnya teh Bapak TNI polisi misalnya teh eta kedah disebutkeun. Misalnya nu dipi hormat Bapak Kepala Desa. Nah, Kepala Desa naon? Terus Bapak Pembina polisi misalnya teh disebutan we nu aya dinya tokoh masyarakat. Eta dina bagian buka. Terus urang rek naon sih didinya teh biantarana teh. Nah, di payun misalnya sim kuring di payun ieu teh bade nyarioskeun ngeunaan kabersihan lingkungan misalnya teh. Tiasa wae gitu. Terus nanti aya eusi. Nah, dina eusi karek nyaritakeun misalnya tadi ngeunaan kabersihan lingkungan. Karek di jerona teh aya misalnya teh ari kabersihan teh naon, kabersihan ari lingkungan teh naon, terus kebersihan lingkungan teh kudu kumaha, aya naon we naon kudu dijaga dibersihkeunna, patali jeung agama teh naon. Pokona mah sadaya materi ngeunaan kabersihan lingkungan eta asup kadinya. Nah, kitu. Dina eusi bagian eusi. Satos kitu aya panutup. Naon disebut panutup teh? Panutup teh lain ukur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain gitu. Tapi didinya aya kacindekan. Naon ari kacindekan teh, Pak? Kacindekan teh nya eta kesimpulan tina eusi
tina eusi urang dicindekeun disimpulkeun oh iya intina teh nyaritakeun yen kabersihan lingkungan teh sae kanggo urang teh kanggo kesehatan. Nah misalnya teh gitu eta kedah aya kesimpulanana lain ujug-ujug wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indit we celeng. Nah lain gitu kayak gitu. Jadi bisa oke ditambahan lamun dina biantara bahasa Sunda mah aya misalnya teh sisindiran. Nah misalnya contohna sisindiran teh ayu atuh batur-batur. Nah eta nu kitu teh anu 888 kayak urang bahas deui ngeunaan kumaha sisindiran nya. Ayeuna mah urang bahas biantarana we heula. Bisa ditambihan ku sisindiran. Kayak dilebet dina eusi ge bisa ditambahan ku bebasan paribasa. Eta supaya eusina teh pepel teh pinu munel. Jadi eusina teh sae pisan gitu. Nembe we saatos aya kesimpulan kana salam panutup atawa minta hampura heula, minta hampura hapunten bilih aya kalepatan dina sagala ucapna misalnya teh anu boh nu ditahaja boh nu teu dihaja misalnya teh kan gitu. Jadi minta hampura bilih aya kalepatan nembe we wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Oh nuhun Pak, atur nuhun Pak. Ayeuna abdi jadi terang ngeunaan biantara. Oh tos ngartos aya mah. Alhamdulillah atos ngartos Pak. Nah, mungkin pami aya nu taroskeun deui, pamita can ngartos ieu. Biasa taroskeun ya kudu isin-isin, kudu era-era. Taroskeun we. Da tina urang naros teh urang bakal menangkeun ilmu anu sae. Justru kedah naros, kedah penasaran terus. Urang teh kudu penasaran. Lain jadi arwah penasaran lain. Tapi orang kudu penasaran karena ilmu pangaweruh. Karena ilmu pengetahuan eta nu bisa nyieun urang jadi sukses. Oke, gitu nya. Oke siap Pak. Oke, mantap. Nyatos atuh Pak, abi bade permisi heula nya. Nuhun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ayo Pak. Ya.